hayang nyaho puasa iraha mimitina tah itu Cikujang geus aya dulag mencit teh biasana sok ditabeuh lamun dina poenan munggah disebutna teh munggah jadi isuk narek puasa tah ayeuna marencitna teh gitu. Disebutna teh poe munggah tah poe munggah teh sok dicirian ku dulag mencit di masigit eta teh lamun aya madulag tah geus aya dulag euy sok pencit hayam teh jadi hayam mah nu katempuhanna mah pencit hayam gitu keur sahur kali itu namanya kitu teh awe ngan mimitina seperti kitu duka lah hari bab pikih mangan sepuh kapungkur karitu gitu. Ya mungkin ayeuna besok aya pangajian gitu nyebutkeun yang sing saha jalma anu bungah karena arah-arahna datang bulan Ramadan maka haram seueur neraka kana eta jasad dina kitu lah heumeureuh eta jadi nemongkeun ka bungah erek puasa marencit hayam nah seperti kitu baheula nya kapungkurnya jeung rea-rea deui lah anu memang endah nya waktu harita marencit hayam eta ge nu boga eta ge nu namanya wilujeng